Sate acan nonton video ieu tong hilap subscribe heula wilujeng nonton. Ieu mah pameh wae cek dimatuin. Henteu ari AA abi mah kadege keur main game. Wadul. Abi mah anu chat ge tara dibalesan ari teu penting-penting teuing mah. Ari AA eta keur naon mah HP wae. Keur bisnis ieu mah jeung barudak. Abi mah mau ngalarang AA chatan sareng saha-saha oge sugan bade jeung babaturan awewe AA ngan asal apal batasna we. Barina tara mah. Tara jeung nu lain da. Nah ieu budak ka mana weh kieu can balik keneh. Halo, saya kalau kaboga aing. Naon sia? Ya aing bapana tak urak sia. Oh, Pak, apunten. Punten sia. Ya aing bapana. Naon sia? Mana si nyaina? Saha? Bapak. Oh, Bapak. Gerak wih hari nyai. Paya itu tersonten. Gerak terang kena waktos, gerak bapak saya itu hawatos di bumi teh itu ngantosan nyai. Gerak wih. Nyapa ayeuna euy. Ya orang we tos enten. Nya hayu. Siapa ngomong pepe wae euy. Aing ah. Teu rame aing jeung mana ah. Balik aing. Kono nih. Itu bukan HP we gitu beuh, pakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai tos di mana? Tos amung, Pak. Ku bapak di teleponan malah ka diangkat ku lalaki deh. Nya eta kabogoh nyai, Pak. Alit keneh tos bobogohan barjeng lalaki teh sopan nih ku bapak di teleponan teh. Ieu hidup teh tong maka bobogohan ku ayeuna mah gerak. Hidup teh masih keneh anu keneh. Bapak mah nyaah ka hidup teh. Ku zaman ayeuna mah lalaki teh sok hayang ngeunahna ukur. Mata hidup janten istri teh tong barehanting ka lalaki seueur contoh di zaman ayeuna hidup kudu ngawaro kana papatah kolot. Hidup teh dedeg sampai rupa hade. Kudu isin ku diri hidup nyalira. Leuwih kudu isin deui ku keluarga hidup nyaeta ku ibu sinareng bapak. Hidup teh masih keneh panjang wawasan hidup. Omat bapak mahnya hidup teh geura teh sangat jaga diri. Ain mah tos sonten geura ibab geura netepan. Nya haik Pak nya juga. Nya Giring yuk. Kemana ih teh AA? Apa nama giring yuk? Nya hayu. Ari AA bade naon ka tempat kieu sararieun? Ada yang nah dekat. Nya atuh ari AA naon kenal kitu. Lamun ayahnya ka ayah kudu daek nu ka yang ah. Ari AA hayang naon? hidup teh tong maka bobogohan ku ayeuna mah gerak. Hidup teh masih keneh anu keneh ayeuna mah lalaki teh sok hayang ngeunahna ukur. Mata hidup janten istri teh tong barehanting ka lalaki seueur contoh di zaman ayeuna.
alim abi mah. Kunaon pan ari ayang teh bogoh lain ka ongkohnya tapi alim nutuin kayang Najan abinya ka oge alim ali kudu ngalakukeun kitu mah. Pira ku bade tega ngarusak masa depan abi. Hampura tuh yang hampura teh hilap. Bener-bener parah saya itu teh. Abi mah terasa pernah kelakuan anu ayeuna tos we lah putus. Piraku ya teh yang. Neng, tong daek da mali kawin moal. Bangun ya. Yang atuh yang aing mah. Kieu nyatakeun cinta di urang langsung. Goblok ieu teh. Neng kunaon baeut? Pokok tangkurak sia. Naon eta mang jojol kecambrek lain ku aing lain. Ning ieu leweh oge sia pokok sia. Nu kunaon sia teh? Anak aing sia cenah miwir. Naon maksudna sia? Nurus tunjung ting sia.